Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheullaan. Kumaha dararamang para wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejak midangkeun hiji carita pono lalakon Ceng Maden nya anu judulna Malati Leuir Kapipit karya Kang Cepi Setiawan. Kumaha dah lalakon salajengna ieu Ceng Maden teh ulah kamana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Namung sateuacana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe kana ieu YouTube engalnya Kidemang Gunung Halu mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita anu sanesna oge nu salajengna nya oge anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugianya anu parantos subscribe nu patuangan budayut sing kempleng deui nya sing langsing pokona mah sing seueur artos sing baca. Ulah hilap di like di komennya para wargi sadayana sareng saumpamina anu ngaraos kahibur ku ieu pedaran dongeng Sunda nu dicanakeun ku simkuring teras hoyong nyawer da imah sanes dina radio nya teh aya sponsor mangga tiasa kana nomor dana di dieu tah. Datang agung-agung 2000 kecuali memang nu hoyong masihan agung buat dongeng nanya. Kila mangkopi tamplok cenah. Aduh Gusti nu agung. Supados tenyang golong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ceng Maden dina judul dongeng carita pondok nyaeta Malati Leuir Kapipit karya Cepi Setiawan atanapi Ari Salse. Mangga kaparayun sadayana kela kapayun teh ka mana deh wilujeng ngadangukeun prung Ari kitu nama Ceng Maden teh harita keur para rusing meureunan anu matak nepikeun kalepasan nyentak budak tungtungna jadi kaduhung reuaseun jiga nama budak teh saterusna ceurik bari lumpat ka kamar. Astagfirullah cekeng teh ceuk Ceng Maden bari ngusap beungeut sababaraha kali koloyong muru kamarna satadina mah meureunan rek nyampeurkeun tapi kalah ka asa-asa ukur ngajanteng we deukeut panto teu lila balik deui ka tengah imah geek diuk dina kursi regot cikopi anu meh kari dedekna. Nyaan ieu mah kudu mimiti ngabiasakeun diri ayeuna mah kuring teh tapi dah kumaha tuh geus kieu meureun takdirna ngagerentes Ceng Maden teh ditungtungan ku narik napas jero na keranan ngaleupaskeun bang baluh anu nyangkaruk jeroning rasa. Sawangan Ceng Maden beuki kumalayang sagala kajadian anu tumiba dina itungan sababaraha poe kamarina lir tayangan ulang anu diputer deui. Beuki ebre jeung beuki nurih kana ati kacida teung teuingeun.
kaduhung kaduhung kunaon barina oge amek anu puguhan mah ceng maden deh munseg inget bet asa hayang nampiling jeung ngekesek atuda meuni teu nginjem ceuli jeung teu nginjem panon nyata kasakseni ku sorangan haram jadah eta pamajikan bet kitu peta. Tilu poe kamari ku kabeneran basa init gawe meureunnan poho aya nu tinggalin nya kapaksa balik deui najan geus jauh oge. Barang datang ka imah astagfirullah pamajikan kasampak sare sagebrug jeung lalaki lain. Wajar munceng maden harita nundung nintah init harita kene hadena teu dibere wani basa nempo bedaug anu nyelip dina bilik. Hatur nuhun Gusti abdi teu kabanglasan mawa amarah. Mun seug teh mah kaasup jurig buah geus dicacag di walang-walang tah mangkaning taya jalma saurang oge nu nyahukeun kana ieu kajadian iwal ti kuring Ratna jeung si bangsat adang sedengkeun dila nu jadi anak geus init sakola TK rumah sakuring nu salah 7 tahun rumah tangga teu bisa mere senang kanu jadi pamajikan lain pedah teu usah da sakitu belaan hulu jadi suku jadi hulu tidak lain bohong tapi da ari can kaparengkeun milik mare kumaha deui atuh. Jadi inget omongan nu jadi indung kungsi teu doa milih manehna jadi pamajikan. Aceng ieu geulis Ratna teh ngan kade hatena mah teu sagelis beungeutna tapi ketang eta mah kumaha maneh we kami mada ukur bisa ngingetan Cek maharita basa ceng maden keukeuh hayang diri doan mihukum Ratna kubogoh teh nepikeun ka teu mirosea omongan nu jadi indung antukna bari jeung kapaksa oge ma akhirna teu burung nya tujuan. Sabenerna kahayang mah eta ceng maden teh ngadahup ka euis ngan balaka ka euis mah teu boga rasa najan loma ti baheula babaturan ti keur jaman budak keneh euis teh ukur nganggap adi we teu leuwih euis mah wanoja cicingeun jeung kaliwat sederhana indit ka mamana teh papakean basajan tara wedak tara lipen. Aing mah jadi ngaco kieu pipikiran teh kuniang ceng madenang tung niat rek nempo deui budak di jero kamar kulutrak panto teh dibuka kasampak keur ngarengkol we budak teh nukangan. Sakedapan ceng maden ngawaskeun ti lawang panto. Ieu meureunna nu kasebut kaduhung teh ngaraheutkeun hate budak nu kakarek umur 5 tahun ku cara nyentak basananya. Bapak mana ibu bapak? Oke masorana teh mah. Iya. Bapak mana ibu? Ka Bandung teh menilami nih nah teu uih Cenah cek dila keteuyeub atuh ceng maden teh ngadeuketan budak leketei hate kageuri jeung beuki nyeri nempo budak sare keur ngeukepan baju daster nu jadi indungna. Hampura bapa geulis teu karasa cimata ceng maden teh ngalembere laju lagrag ninggang pipi dila anu keur tibra kulisik manehna teh ngulisik tapi keukeuh panonna mah peureum teu lila manehna ngalindur. nya bu dila janji pastinya ka bapak dadah ibu. Sakedapan mah ceng maden teh ngarasa heran ningalina
Nah budak teh jiga nuker paguneman jeung nu jadi indungna. Tapi teu ieu katutuluyan gap salimut tuluy dipake nutupan awakna celengok nyium tarangna. Kakarek oge rek ngoloyong tok 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 cenah. Panto teh aya nu ngetrok disusul ku nu pupuntenan. Brai panto dibuka, geuning Mang Nata harita teh nu datang ke ketrok. Aya naon Mang? Oh, duh, kumahanya? Tembalna kalah ka ngahruk. Ih, ari Amang. Yap kalebet heula tuh. Teu kedajang, duh, da moal alami ieu teh. Cenah. Wanata katempo narik napas jero teu lilapok nyarita. Sing sabarnya cengnya, tarimakeun ieu papasten mantena. Ratna teh katabrak mobil, maot layuna ayeuna aya di rumah sakit. Hayu urang pulasara. Gusti meni asa dibentar gelap harita Ceng Maden basa narima kabar yen Ratna ya, popotonganana teh katabrak mobil. Lima bulan ti harita memang budak teh tisaprak indungna maot jadi deket ka Euis. Kadang kala mah sok kapikiran ku Ceng Maden nah kawin wae kitu jeung Euis. Da baheula mah pan da Euis teh bogoh ti baheula teh ti keur bujangan kene. Ngan dipikir deui leuheung mun Euis narima dina hanteuna tada teuing bakal kaeraan. Tapi ari ningali galagatna mah Euis oge jiga nu aya keneh hate ka Ceng Maden. Duh Gusti parang siang aing ambon sorangan. Kitu gerentes Ceng Maden harita. Brai poe repeuting Euis jeung Dila katempona teh beuki raket. Dihinteun teu oge pan Dila teh butuh kanyaah ti hiji indung komo kangaranan ditinggalkeun maot ku indungna alatan kacilakaan. Tangtuna heumeureunaan budak teh asa diheulang pisan tong boro Dila anu kakara umur 5 tahun dalah Ceng Maden sorangan oge sarua rumasa leungiteun. Poe harita Ceng Maden teh rada elat balik gawe, pagawean nu maksa kudu beres jadi musababna. Basa anjog ka imah Euis teh pupuntenan Ceng Maden teh. Teu jauh ti sangkaan lampu rohangan tengahna oge geus pareum ret kana arloji nunjukeun waktu 9:30. Tungtung namah maksakeun Ceng Maden teh uluk salam bari ngetrokan panto. Brai panto dibuka ku Euis. Geuning Aceng. Muhun Is. Duh, hapunten pisan ieu teh aya wagelan di padamelan. Ih, teu sawios Kang. Kang di teu sawios Ceng. Kumaha cocokna nya? Ih, teu sawios Kang. Mangga kalebet mung Dila mandatos obo. Duh, kumaha atuh nya? Keun we atuh Kang. Wios Dila masih ngawengi di dieu. Hawa tos teu acan lami ti berana bilih rewel ke digugahkeun mah. Nya ari kitu nama tapi Antos anu sakedapnya sakentenan urang ngopi heula. Bade? cenah ceuk Euis bari imut ngagelenyu. Ngarepotkeun pisan atuh Is. Henteu atuh Kang. Sok antosannya. Tekung silila Euis geus datang deui sanggeus neuneun kopi jeung susuguh liana gek Euis teh diuk hareupeun. Sajongjonan mah sarua pada kemba tapi balaka ati jeroeun hate mah kebek pisan kupi omongeun pang-pang nama hayang ngolongan Euis sugan jeung sugan daek jadi indung Nadila. Kang Rompis abi ayeuna
tos upload 2 dan nu tos dipublikeun mah episode 32 dan nu tacan dipublik episode 33 34 teras kunti cacih dan di uploadnya dinten ayeuna. Sajongjonan mah ieu Ceng Maden jeung Iis teh sarua pada kemba tapi balaka ati jeroeun hate mah kebek pisan kupi omongeun pang-pang nama hayang ngolongan Iis sugan jeung sugan daek jadi indung Nadila. Leng atuh Ceng Maden teh mikir neangan cara pikeun ngamimitian obrolan ret ka Iis anu direrete keur anteng we tungkul bari ngome tungtung cindung. Nyaan teu sangka jadi robah pisan Iis teh. Ayeuna mah jadi teu boboloneun siga harita. Jabah meni asa beuki geulis deui Iis teh. Aduh. Basa katemporek tangga guragiru Ceng Maden teh ngabalieur inggis katohian keur merhatikeun dirina. Dileut atuh kopina Kang. Cenah. Oh nya ditampinya Is. Cek Ceng Maden rampang rempeng bari tuluy haget nyokot gelas. Akhirna mah sanggeus neundeun deui gelas Ceng Maden teh ngawanikeun diri nepikeun omongan meureunan. Is cekeng teh cek Ceng Maden kalakah ngadadak berat leta. Ih, ari Akang palai ngaleueut. Cek Iis ngagonjak. Sanes pan atos nemeh cikopi. Duh, kumaha tuh nya? Iya perkawis dila Is. Pok teh Ceng Maden rada leuleuy. Muhun kumaha kitu? Hoyong naros ari Iis nyaah ka dila. Cek Ceng Maden bari neuteub ka Iis. Oh eta kan tenan we atuh Kang. Ongko dila mah murang kalina lucu pinter di pikar sepeun pokona mah. Cek Iis bari ngawaskeun dila anu nangkarak di tengah imah. Ari ka bapana nyaah. Maksana kumaha Kang? Iis kalakah malik mencrong. Henteu kena dibahas. Heureuy Akang mah. Temal Ceng Maden bari nahan ratugna jajantung. Ih, Akang mah. Cek Iis mesem nipi kalucueun eta mah. Is, baheula teh pan urang pernah deket, geget jeung layeut. Akang masih kene inget sagalana. Muhun Kang. Iis nembal bari tungkul. Mun seuk kaparengkeun Akang hayang bisa ngulang di carita jaman harita. Tapi teu kebat Ceng Maden teh wakca kadon rumahu. Sajongjonan Iis ukur tungkul. Bangun anu jero pipikiran tayuh nama surti medenan kamana maksudna omongan Ceng Maden cikene. Jep teh jempe. Ukur bisa nahan galura ati anu beuki seah ngaguru. Telila Iis nyarita. Kang, sanaos kepungkur urang teh mung sawates babaturan. Nanging rumaos abdi oge kantos miharep salira janten pibaturan hirup abdi salamina. Plong atuh hate Ceng Maden teh ngadadak asa leupas tina bang balu. Panon beuki antep neuteub ka Iis, tapi naha bet katara bangun anu alum. Teu wani mairan Ceng Maden teh ukur cicing bari jeung beuki teu puguh rarasaan. Teu lila katempo Iis teh narik amekan jiga anu berat rek cacarita. Bagja teh daulat kan. Waktu sarita Akang langkung milih teh jenat. Pami kedah balaka mah teu tiasa kagambarkeun kumaha nyeri peurihna abdi nampi hiji kenyataan anu dipika cinta milih nulian.
Ceuk euis nyarita di barung beueus Cimata. Nyaru rumaos akang nu lepat is. Ceuk Ceng Maden tungkul ngahru, hate beuki rusras. Asa kaduhung nepikeun omongan, asa teu nalipak maneh pisan. Abdi peryogi waktu nulamik kanggo nampi kanyataan. Geuning nyeri karaosna ari nu Ambon sorangan. Harapan utus kalintang luhur ngajaul kedah dipupusari taku hujan Cimata. Abdi nanangan ku ciwawireh harapan teu laksana. Nanging akhirna mah geuning waktos oge anu ngajantenkeun abdi sadar diri. Sakumaha berat duriat pami sanes milik matang tos kedah pegat. Hapunten nya Kang. Hapunten pisan. Ayeuna mah ayeuna oge ieu rasa abdi ka akang teh teu langkung ti sawates duduluran. Atuh mugi janten kauninga ayeuna abdi teh nuju ka iket janji. Nyuhunkeun pidoana mugi Gusti Nu Maha Agung marengkeun. Akhir tahun ieu tiasa kabali nyungcung Kang. Ceuk euis neuteup bari jeung imut maur. Terus ditanyaan ku batur. Kahartos is. Hapunten akang. Rumaos akang lepat. Ceng Maden maksakeun males imut. Kan perkawis dilama akang ulah salempang. Abdi ridho janten panyalindunganana. Rumaos abdi oge nyaah ka dilah teh. Ayeuna mah urang silih doakeun we nya Kang. Kedah kieu nasibna panginten. Luk euis tungkul deui. Jep jempe sarua neuleuman rasa sewang-sewangan. Sabot pada ngabetem ngadadak dilah teh ngulisi bre beunta. Cenah Nya bager. Tas gugah geuningan. Wiyu. cekeng teh ceuk Ceng Maden. Meni asa kabeneran, meni asa menang alesan pikeun amitan meureunnan Ceng Maden teh. Euis rikat nyusut Cimata laju muru kadila anu keur lulungu keneh. Nu geulis teh geuningan tos gugah. Obo deui we nya. Sekali-kali mah atuh ngawengi di dieu. Nempo sikep euis samodel kitu teh. Hate Ceng Maden mah asa beuki dilimpudan kaduhung anu ngagunung. Kuniang Ceng Maden nangtung tuluy ngadeuketan. Seueur ngarepotkeunana is. Bios bade dibantun wih wae. Regeyeng dilatih di pangku. Tekung silila ngulahek dina tak-tak sare deui buru-buru Ceng Maden amitan. Euis jajab nepikeun ka panto hareup. Sajajalan teu geunah rasa Ceng Maden teh kutu geneng sorangan nampak kanyataan kahayang jauh ngawang-ngawang tapi beh nama nyuksruk ni balemah sapada harita pisan. Akhirna mu puas diri sorangan narima wawales ti euis sok sanajan teu nampik sapajodogan. Nong toreng ngajelenging ngakukeun rasa sawates duduluran. Memang ikhlas ridho dengan jodoh nah ieu hati emut wae pasalira diri memang nyeri berat pikeun mimpi panginten kedah buratna
Nasib, nasib. Kemana wae atuh teh ragil? Sabulan ti harita, Pak, aya uleman. cek Dila ngasongkeun kertas ondangan, gap ditampanan, laju dibaca. Rong hiap teh nempo ngaran Eis ngajeblak di jeroeunana, red kana tanggal. Geuning minggu hareup manehna rek kawinan teh. Ongko cenah akhir tahun. Bener-bener geus leungit arepan ki carana mah. Duh, nasib meni asa ngulinkeun pisan. Ceuk Ceng Made ngaharu. Cunuk waktu ninggang mangsa, poe Ahad Eis teh jadi panganten. Balandongan jeung riasan kitu di dina meja ngabarak mangrupa asakan. Sakabeh nu aya tatan-tatan geusan nampak nu rek seserahan. Bejana pisalakieun Eis teh urang dayeuh. Teuing kumaha jeung iraha panggihna. Alus milik deui cenah mah anak hiji-hijina jelema aya. Kabuktian pisan nepikeun ka sagala waragad keur kawinan oge kabeh ditanggung ku calon mitohana. Eis mah memang wanoja bager, hade tata hade basa, geus sakuduna pinanggih jeung bagja. Najan hate Ceng Maden hanjelu jeung timuru, tapi satekah polah dilelemu, akhirna kalayan berat, Ceng Maden maksakeun ngahadiran anu rek walimahan, ongkoh deui kapeto jadi panarima tamu ondangan. Beki hancur we hate teh nya. Kabayangnya awewe nu dipika cintana. Harita hajatan teh dititah jadi penerima tamu. Telila burudul, mobil rombongan calon panganten teh datang. Jerut kabeh pangeusina turun, laju ngabaris meme asup ka balandongan. Breh teh katempo. Kasep oge pisalakieun Eis teh geuningan. Nurub cupu jeung Eis anu geulis. Galindeng degung teh mimiti kapireng, mirig haleuang sinden mapag anu iring-iringan. Hate Ceng Maden beuki ngarakacak, gelikna suling jeung kacapi nurih kana ati. Sirikna ibangun ngacak-ngacak ngaburantak. Teu karasa cimata Ceng Maden teh nyangkrung balas kadung. Basa sasalaman jeung pisalakieun Eis ngahaja rada lila patarema. Kahayang mah ngarangkul manehna bari wakca. Mi HP Eisnya ulah teuing dinya nyeri, tapi teu wasa ukur ngagerentes jeroning ati. Dokter Marni apa kabar, Dok? Ceuk Mimin anu sarua kabagian narima tamu basa sasalaman jeung hiji wanoja. Baik, kamu? Eta wanoja teh bingung katempo bangun anu nginget-nginget. Saya teh Mimin temennya Eis. Eis? Pokna deui bari keukeuh kerung meureunnan. Iya Eis, pasien ibu dokter teh geningan Bu. Bu dokter teh lupa ya? Mimin nyaritana meuni jiga anu hayang katangar meureunnan dumeh wawuh jeung gegeden. Oh iya, saya baru inget. Jadi yang mau nikah sama keponakan saya itu Eis Ratna, teman kamu itu teh.
Iya dok, maknya lupa. Cek Mimin bari suraseuri. Eta si Wanoja nu dokter tiadu madakan riuk pasemon atuh. Laju gura-giru nyusul rombongan kula warga panganten lalaki. Ceng Maden ngarasa heran komo basa katempo eta Wanoja nyarita jeung calon mitohana euis tina pasemona kagambar bangun anu ngomongkeun hiji pasoalan penting. Teuing naon anu geus ditepikeunana, calon mitoha euis teh ngadadak nitah nayaga ngeureumkeun tabehan gedegung, laju asup rurusuhan muru ka jero imah nepungan kula wargana euis. Tegue jadi tugeunah hate. Sakabeh nu aya sarua ngerasa heran, pating raringeuh, pating kecewis, naha aya naon, kitu meureun nu aya dina pikiran sakabehna, sarua adalah Ceng Maden oge panasaran kacida. Sabot keur bararingu dumadakan datang deui hiji Wanoja ngora meni jangkung lenjang. Buukna panjang di kacamata hideung, sanggeus turun tina mobil bari ngajablogkeun panto katempo leumpang rurusuhan nepikeun ka teu malire Ceng Maden jeung panarima tamu liana anu geus saged nangtung niat mapag anu ngajak sasalaman. Geus satengah jam leuwih anu di jero imah teh can kalaluar mere putusan kumaha saterusna, bekitu puguh pipikiran. Aya naon atuh? Itu meureunnan kabeh teh nya. Kahayang mah Ceng Maden teh milu asup tapi da sadar diri, ari kuring saha meureunnan jeung naon urusanana. Akhirna mah Ceng Maden teh milih diuk deui bari teu kendat ngadua. Telila katempo bapana euis teh kaluar, rarat reret sakedeung tuluy nyampeurkeun ka Ceng Maden. Pok bapa euis teh nyarita bari jeung rambisak cimata. Jang Aceng, tulungan bapanya. Kituna teh bari nungtun Ceng Maden ngajak asup ka jero imah. Kasampak euis teh keur nyegruk nangkeup indungna. Ret kapisalakieun euis anu direrete keur ngluk tungkul ngarendeng jeung Wanoja anu datang pang paneurina tadi. Nempo Ceng Maden datang teh eta euis nguniang berengbeng lumpat laju ngagabrug. Kang bedo nikah teh. Cenah ceuk euis nyuuh bari ceurik. Deudeuh teuing. Nempo Ceng Maden datang euis nguniang laju ngagabrug. Kang bedo nikah teh. Ceuk euis bari nyuuh. Bingung Ceng Maden teh teu ngarti ukur ngajanteng we saneung-neung. Euis adalah pasien saya. Dia didiagnosa tidak bisa memberikan keturunan. Bukan sesuatu yang membahayakan, tapi kami sekeluarga sangat keberatan. Cek dokter Marni nyarita daria. Tekung silila calon mitoha euis teh nyambung omongan kawuh pasemon anu muyung. Salianti eta simkuring atas nami kulawargi nyuhunkeun dihapunten. Bet ku kaleresan teh nembe nampi iber wireh pun anak teh sing horeng parantos nirca. Atuh
saterasna mangrupi hiji kawajiban pun anak teh kedah tanggung jawab kana hal anu tos dilakukeunana. Kaneng dea, sanaos isin anu teu kapalang nanging kubadona acara nikahan ieu rupina langkung sae kanggo kapayuna utamina mah kanggo euis. Mugi euis teh dipaparin jalan kanggo terang dipayun kumaha sajatina Cepi anak bapa hapunten anu kasuhun kasadayana. Cenah kitu nate diwuwuh kurasa kuciwa sing horeng anakna Cepi atawa calon panganten lalakina euis teh geus ngalakukeun nirca eta kaneng dea nepikeun ka kandungan 5 bulan. Jep atuh jempe pangsirohangan tayanu betus omongan euis keukeuh nyegruk dina tangkeupan indungna. Teu lila srog pasoma ngadeuketan ka Ceng Maden bari nyarita, "Yang acara teh kudu keukeuh lumangsung tulungan bapa ulah nepikeun ka wirang. Bapa apal jang aceng teh nyaah ka euis." Acan oge nembal euis teh ngadadak ngudarang kulan ka indungna tuluy nyarita di barung ragrag Cimata. Nanging abdi mah moal tiasa masihan katurunan ka. Kituna teh bari nungkupan beungeut. Indung euis milu nyarita bari ngadeuketan ka Ceng Maden tuluy nyekel kana leungeun. Kumaha Ujang? Jang aceng kersa. Ceng Maden teu ngawalon srog nyampeurkeun ka euis anu keur diuk bari ceurik balilihan. Brek Ceng Maden sideku hareupeunana ragamang leungeun euis teh dicekel. Ceng Maden nutup manehna bari nanya ku pertanyaan anu sarua jeung waktu harita. Euis nyaah kadila? Kanten anak tukang. Ceuk euis bari ngingha. Nyaah ka bapana. Euis teu nembal ukur nyusut Cimata tuluy imut bari unggeu. Gabrug ngarangkul celak Cipanon mimiti maruragan unggal kecelakna mangrupa bukti kabagjaan anu teu disangka-sangka ngadadak datang. Janya akhir nama geningan jadi oge Ceng Maden ka euis. Indah. Husnul Khadijah. Aduh.
ngabring isukan mahnya datang hajatan Ceng Maden. Dicibit urang ku Ceng Maden lu. Ieu mah dongeng Ceng. Geuleus. Teu sangka Ceng Maden nu duda jadi kaparawan.